apal teu unggal tanggal 21 Februari KLI minangka Poe Basa Indung Internasional. Riu jeung embaran UNESCO. Tah dina ieu kesempatan kuring senja ngahaturkeun Jeung ngarua-rua basa Indung Internasional. mugi-mugi bahasa Sunda Cindung urang Sunda lanjut. kalian ti eta kuring tepetot-petot ngajak ka orang Sunda sakumna hayu urang ngagunakeun bahasa Sunda. Mana wae iraha wae. Dan bahasa Sunda tuluy hirup tur uripa. Jadi jati diri orang Sunda. Jadi banda budaya bangsa Indonesia wilujeng Jangan dulur-dulur ge lamun tiasa mah nyen video kawas kieu nya. ngami editing Poe Basa Indung teh. Nah, uyuh mikareueus bahasana sorangan. Sok der abdi sadaya perwakilan ti SMA Negeri 2 Sukatani. Hatur nuhun ka sadayana, kuring orang Sunda, kuring Indonesia. Di bedana balikan.